Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar official di mana bae ayana. Wilujeng sonten wilujeng batepang dangu deui sareng akinya di acara anu maneuh tangtos nama nyaeta dongeng ngabuburit pamirsa. Anu dipadar ngasonten kangge nyarengan sadaya baraya kidagar official anu nuju saumnya nuju ngabuburit ngantosan buka. Pamirsa urang keur ieu deui dongengna anu judulna Siluman Gunung Guntur. Aya teh nincak kana bagian ka-11. Kumaha terasan ieu carios urang Bandungan sasarengan sakedap deui. Kangge anu nembean pisan manco, nembean pisan ngadangukeun ieu dongeng mangga ulah asa-asanya di subscribe wae, di toel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, ung share dongeng-dongeng akinya boh ka grup WA, Instagram, Telegram, Facebook, X sareng sajabina deui. Hatur nuhun. Mugi atuh sadayana aya dina ginanjar kawilujengan kirang sapapaosna, sehat lahirna, sehat batinna. Jembar manahna gampil rizkina oge tebih tina balaina sareng digiatkeun goni ngalaksanakeun ibadah saumna. Amin ya rabbal alamin. Sakedap deui pamirsanya sababaraha dinten deui urang teh tuntas rengseng ngalaksanakeun ibadah saum dina engke dinten boboran panginten nya. Tungtung nama. Urang keur ieu dongengna parsamakna mangga kaparayun sadayana prung isukna lemur citiis ibur genjleung beja pabeja-beja atuh anduk nama nu neang ronda nu kapiuhan di kebon teh jadi lobaan. Aya kana 30 urangna anu init ka kebon Mang Komar. Pak RT jeung Mang Ajo anu panghareupna. Srog kahanapeun tangka kalapa, Samin. Dasep jeung Juhro masih tinggal lercan sadar. Beungeut na manis sepa, pias bakat ku katiisan. Bajuna oge baseuh ku ciremis, satiluna digotong, dibawa ka imahna sewang-sewangan. Gancangna carita Dasep jeung Juhro mah harita geus saladar. Tina kapiuhanana teh lelembutana geus karumpul deui pangaciana daratang deui ngan awakna manasan. Siga nama asup angin sabab sabeupeting ngagoler dina taneuh bari kaibunan jeung kaanginan. Kari Samin ucan sadar bae. Harita Samin digolerkeun di patengahan imahna, diriung ku kolot jeung pamajikanana, tatangga oge milu narempo. Harita Pak RT anu keur marancahan Samin. Pak RT sila menako bari babacaan tuluy niup cai herang dina gelas. Cai herang menang ngajampe diinumkeun ka Samin, sawarena dipake nyeuceuhan embun-embunan jeung beungeutna. Ngadadak harita Samin hudang tuluy sila hareupeun Pak RT. Win, geus sadar acan. Ieu Pak RT Win, ceuk Pak RT tumanya ka Samin. Kaula lain Samin. Samin ngajawab sorana lain sora Samin tapi sora aki-aki. Kebeg atuh Pak RT ngagebeg pon kitu deui sakabeh nu aya di dinya. Saha teh aya teh nun? Ceuk Pak RT tumanya deui. Kaula Ki Buyut Raksa karuhun anjeun sakabeh. Kaula anu baheula ngabebakan yeun lemur si tiis. Ya pikir saeunaon atuh Ki Buyut teh dugi ka nyurup ka ieu budak. Tanya Pak RT deui. Kaula ngarasa geus eueuh nu ngahargaan.
Aranjeun sakabeh anu ayeuna nyecingan lemur si tiis karingeunahna. Tapi poho ka jasa para karuhun. Pisan kaingetna. Nu nyurup teh aslina mah Ki Gulutuk Cengir anu ngahaja nyieun muslihat. Nyieun tareka. Maksudna mah sangkan warga lembur sieun anu antukna nurut kana kahayang manehna. Terus hoyong kumaha tuh uyut teh ya teh? Aranjeun sakabeh warga lembur lamun liwat kanu suni wayahna uluk salam. Ajawa nyebut punten sabab uyut sok resep cicing di tempat anu suni anu sepi. Dulu lamun malam Jumaah unggal imah kudu nyuguh di goa. Mun mampu sapuratina lamun teu cukup rujakeun si kopi pahit dawegan jeung surutu tong poho nyeungeut menyan dina parupuyan. Ngadenge kitu Pak RT ngahulang sabab nu dipikahayang kudu ngaku uyut raksa teh sarua pisan jeung kahayangna jurig anu keur peuting. Boboah si jurig teh nyurup ka Samin. Aduh, sila kaya wawo si Samin kasurupan jurig keur peuting ya. Sila kaya kieu mah kitu gerentas hatina Pak RT. Kade warga lembur sadaya ya bewara kuring. Anu bieu diomongkeun kudu ngaku uyut raksa teh ulah digugunya. Sabab kuring boga kayakinan yen nyurup teh lain karuhun urang lembur tapi jurig nyiliwuri setan anu minarupa ngaku-ngaku karuhun supaya kahayangna digugu ku urang lembur. Ceuk Pak RT ngawanti-wanti kanu haladir di dinya. Maneh teh rek baha arek ngalawan. Samin nangtung tuluy dua leungeunna nyakek kana beung Pak RT nu hadir gancang narulungan. Samin pada nyakelan kulobaan. Sanajan tanagana rosa ari kulobaan mah cakekanana akhirna mah bisa leupas. Pak RT mundur tuluy nyokot ciherang tina teko. Cai dibaheum tuluy diburakeun kana beungeut Samin. Samin ngadadak leuleuh sawakna nangkarak bengkang di tengah imah. Aduh, kumaha anak kuring ieu teh? Mang Udo bapana Samin hariwangeun nampa Samin anu nangkarak bengkang. Bari panonna molotot jeung gegerem. Kasadayana nu hadir mangga caralik teras aos ayat kursi anu teu apal kana ayat kursi tiasa ngaos naon bae ge. Tiasa kulhu atawa palak binas Fatihah. Pak RT marentah ka sakum anu haladir. Teu kudu dititah dua kali sakabeh nu aya di dinya dariuk deui tuluy kurolang bae maraca ayat kursi jeung kulhu babarengan. Samin awakna kakejetan kawas anu kapanasan. Ayo, panas. Kau arek inggah tapi awas. Ulah samutkeun ieu ya urang Citiis. Langgerak. Samin kapiuhan deui. Cukup geus. Cukup hadirin sadayana hatur nuhun ya. Pak RT nyokot di ciherang di perancahan sagedeung tuluy diinumkeun jeung dicecegeun kana beungeutna Samin. Teu lila Samin teh ngulisik hudang tuluy diuk. Samin rungah ringeuh bari gigisik kawas anu kakarak hudang sare. Di mana ieu teh? Cek Samin bari luak liuk sorana geus rubah cara biasa. Min, sadar. Hari itu saha tuh? Cek RT bari nunjuk ka Mang Udo. Abah Pak RT, walon Samin. Hari itu, eta mah emak. Hari ieu, pun bojo Pak RT.
Alhamdulillah, syukur atuh ari geus sadar mamin. Alhamdulillah kabeh me bareng nyebut alhamdulillah, ngucap syukur nempo samin geus pulih deui. Baraya sakabeh kadenya anu bieu ditepikeun ku nu nyurup teh ulah digugu. Sabab nu nyurup tadi lain karuhut, tapi jurig anu keur peuting ngaganggu karona. Manehna ngahaja milampah kitu pikeun nyasabkeun ka urang. Anu antugna mah urang leuwih sieun ka jurig tibatan ka Gusti Allah. Unggal peuting jumaah anu biasana ngaraji Yasin oge tarahajud panjadina nyararuguh. Nyuguh kadademit nu antukna mah jadi hoream kana ngaji jeung tahajudna. Sabab geus regreg ditalingakeun ku karuhun anu padahal mah jurig anu nyieun pitapak, nyieun siasat pikeun nyasabkeun urang sakabeh. Wangudo samin oge ambu kuring mah rek amitan heula ya derek mulang rek reudeuh heula sabab awak mani capek pisan. Sapeuting tadi mah banteu sare kitu we nya mun aya nanaon hawayahna we susul ka imah ceuk Pak RT amitan rek mulang ka imahna. Mohon atuh Pak RT, kami sakulah wargi ngahaturkeun nuhun. Mun teu aya nya mun teu aya Pak RT mah kumaha boa nasib ieu budak kami teh. Walon Mang Udo nganuhunkeun ka Pak RT. Sami-sami Mang. Da geus jadi kewajiban papada urangna silih tulungan mah. Komo panan kejadian ieu teh pas bagian kuring arona. Geus kitu mah Pak RT mulang ka imahna. Samin mah masih dirariung ku kulawarga jeung tatangga nu deukeut da puguh pada hayang apal kana dongengna samin basa keur peuting panggih jeung jurig teh. Pamirsa sadayana ulah hilap ya dongeng dialpukan ku afiliasi di Shopee sareng Lazada. Kangge pamirsa nu resep kula galeuh atanapi balanja di Shopee atanapi di Lazada mangga balanjana tiasa ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki. Carana kantun klik we salah sawios produk anu dipajang di dongeng Aki nya boh iket boh novel Sunda atanapi naon bae ge. Klik salah sawiosna di dinya aya tandana Shopee atanapi Lazada kantun milihnya. Pada lebat ka Shopee atanapi Lazada. Saparantosna diklik ge pamirsa bakal lebat ka Shopee atanapi Lazada. Saparantosna aya di aplikasi Shopee sareng Lazada mah pamirsa bebas bade gulah galeuh naon bae oge. Henteu diwajibkeun ku Aki ngagaleuh produk anu dipajang. Eta mah mung janten jalan atanapi cukang lantaran kangge lebet ka aplikasi Shopee sareng Lazada. Tos lebat mah pamirsa bangga bebas bade ngagaleuh termos sandalnya bakiak naon we sakahoyong pamirsa. Ku balanjana pamirsa di Shopee atanapi Lazada ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki. Sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun kanu parantos kersa balanja ngalangkungan dongeng Aki oge kanu teras ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng Aki. Urang keureuh deui dongengna. Rung Tilu poe ti harita wanci sareupna di lembur Citiis. Ki Gulutuk cengir anu gagal masang siasat pikeun nyasabkeun urang lembur. Kakalayangan ngurilingan lembur Citiis. Aduh, bisa dibenduan ku Kanjeng Prabu lamun kaya kieu mah. Bener ceuk Kanjeng Prabu dan tawisesayan bangsa manusia ge loba anu pintar jeung boga pangabisa. Aing kudu bisa nyiar manusia anu bakal muhit ka bangsa aing.
Kitu gerentesatna Ki Gulutuk cengir bari terus kakalayangan di luhureun lemur citiis. Barang Ki Gulutuk cengir hiber kabelah kaler sisi lemur citiis. Tika jauhan katingali ku Ki Gulutuk aya saurang awewe anu diuk dina bang barung hareupeun imah. Si awewe teh kawasan nu keur ngalamun sabab diukna bari nanggeui gado paneutupna kosong teu puguh anu disawang. Cah. Iya sigana mah yo. Jalma nu keur ngalamun loba kasusah jeung loba kabingung. Waing bakal dideuketan. Biasana babari pikeun dilejokeunana manusia model kieu mah. Ki Gulutuk nyirorot rada jauh ti imah eta awewe tuluy Ki Gulutuk ngarubah wujudna jadi saurang manusia umuran 70 tahun. Kocapkeun di imah nu rek dituju ku Ki Gulutuk. Nyai ulah sok ngalamun di hareup imah wae ye. Komo wanci sareupna mah bisi aya sanekala. Angguran mah gerak kacai tuluy samayang magrib kaitu. Cuk saurang awewe ti jero imah anu taya lian mayaya. Indungna Nyi Sukesi. Kedap deui mak. Mati payun wae. Tembal Nyi Sukesi nu keur anteng ngalamun. Mayaya teh nyarita deui manehna geus apal kana pangadat anakna nu tara ngagugu kana omonganana. Mayaya mah tuluy hudang saterusna ka tukang nuju ka pancuran anu teu jauh ti imahna. Ari Nyi Sukesi mah kalah nuluykeun lamunanana. Dina kaayaan kitu. Heunteu Nyai, aki ngiring ngarangkung. Lamunan Nyi Sukesi adadak buyar ku hiji sora aki-aki. Amangga aki. Walau Nyi Sukesi bari neuteub saurang aki-aki anu teu kanyahoan deui jol aya di hareupeun manehna. Aki teh bari cumaros ka Nyai punten kitu ge nya sanes aki culangung lancang hoyong terang urusan batur. Cek si aki bari neuteub Nyi Sukesi. Bade tumaros naon kitu Ki, mangga wae sanggemkeun Ki, jawab Nyi Sukesi. Tika cobihan kitu ningali Nyai siga anu keur ngalamun. Mani uleung katingalinya nya ngalamunan naon atuh Nyai teh. Saha anu terang. Aki tiasa mantuan kana kahayang Nyai. Aki-aki nu nanya eta teh taya lian iwal ti Ki Gulutuk cengir anu mimiti nyieun jalan. Aduh, kaleresan atuh aki. Sugan bae aki tiasa masihan bolongannya. Puguh abdi teh nuju bingung anu teu manghitung-tung susah nu taya sudana. Ari anu janten kabingung teh teu aya deui Ki ngeunaan kahirupan abdi anu susah jeung susah bae. Cik atuh aki kumaha carana supaya abdi teh tiasa ngarubah nasib. Tiasa cara batur hirup senang ngahanang-ngahaning harta banda loba emas reuncem sawah lega. Sugan we aki tiasa mantosan ka abdi. Kitu ceuk Nyi Sukesi tuluy manehna terus terang ka Ki Gulutuk cengir. Jadi Nyai teh hayang beunghar. Mohon laras pisan Ki. Jampi atuh ari hayang beunghar mah ngan bae Nyai kudu daek ngajalankeun syaratna. Mohon Ki, kumaha syaratna teh? Berat teu Ki? Syaratnya mah teu berat Nyai. Ukur Nyai daek leumpang ka Gunung Guntur. Kadituna bari mawa susugu tuluy maca jangjawokan ukur sakitu. Ari ukur sakitu mah babari atuh Ki abdi sanggem.
Adi jang jawakanana siga kumaha ki. Nyi Sukesi anu geus poekeun ku alatan hayang beunghar langsung bae nya tujuan kana panitahna si Aki. Jang jawakannya teh babari kieu ye sangetkeun nya. Jing guang geong tanduk uncal ngarampeo tek bengek tukuhan teu berwek. Jah, ukur sakitu. Jing gual geo tanduk uncal rarampeolan kelek bengek tukuhan teu berewek soek kitu nya ki. Ih, yai, nyaon make jeung gua geo tu make kelek nyai. Jeung eueuhna ngaberewek soeh ge. Kieu ye macakna tengetkeun ceuk Aki oge. Jing guang geong tanduk uncal ngarampeo tek bengek teguhan teu berwek. Tungtungan ku hehe bari nyerenge seuri kitu. Oh kitunya cikan jing guang geong tanduk uncal ngarampeo tek bengek henteu tekuhan teu nya ki berwek hehehe kitunya ki. Ya bener gitu nyai. Iraha abdi kedah ka Gunung Guntur teh ki teras ka palih mana? Tanya Nyi Sukesi hayang leuwih jentre. Kaitunya kira-kira topi kaitu teh peuting jumaah. Tadi kuloneun sacan puncut gunung aya hiji guha di dinya. Cah nyai asup ka eta guha tuluy baca eta jang jawakan 3 kali balikeun. Tege aya nu bakal datang, anu bakal mere milik ka nyai. Bakal mere raja kaya. Walon Ki Gulutuk cengir. Dina jero hatena mah seribu ngasa boges hasilnya sabgeun Nyi Sukesi. Asumohon Ki malam Jumaah payun ku abdi bakal dilaksanakeun pituduh ti Aki teh. Hanya syukur ari kitu mah. Aki permios heula atuh nya. Kamana Ki Aki teh kakareke bieu permisi ngaleos geus eueuh deui geuning. Tapi sabodoh teuing nu penting mah aing boga pituduh pikeun ngarubah nasib. Kitu geureunteu sateunya Nyi Sukesi tuluy nguniang hudang asup ka jero imah. Dina kayan kitu. Lar aya nu datang. Saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuhna nyekla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleh kamana bieu teh? Nu keur si dengdang teh. Anu keur calik dina bang barung teh. Asup kitu ka jero imahnya. Barina ge si Sukesi mah tara jajan si eta mah da pangadulan tara boga duit. Mayayahna dipalingi ngahutang. Mending ngider ka imahna ku loba duit sok melian awu ngaborong tah jeung kukurawu. Sok pamirsa nu palace odean mangga nya di WA we ka IB nya di 08700 700 880 5,5 ulah hilapnya. Deh. Pohon pamirsa. Aduh, wisar wijem ya riweuh ye. Pamirsa sadayana kuno rojelna wisar witi atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lampahan Nyi Sukesi dina lalakon Siluman Gunung Guntur bagian nu ka-11 cak urang teudeun heula di handeuleum sieum gesan sampeureun. Urang tunda heula di hanjuang siang gesan alaeun urang sampeur deui ke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos sadia manco sadia ngadongkeun oge ngarojong kana pedaran dongeng Aki. Tepang dangu deui sareng dongeng ngabuburit enjing sontennya di acara sareng waktu sanu sami. Pangitan sakitu heula nu kapihatur akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancur.